Nepangkeun abdi juri pada melangah heureuyan dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebatnya nepangkeun abdi juri rerencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebatnya abdi resep bergaul sareng aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajanten pasualan nu penting makmur wareg beteung wareg buzur nepangkeun abdi jurig pami salira kabita palai ngajago di dunya kada siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga jurig sia kumajaga dai kuring mangar we jurig agar we neraka penting mah di dunia orang jaya jadi benar-benar togel atau orang teh ngilu-ngilu dahar duit tina togel atuh nepangkeun abdi juri pada melangah heureuyan dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebat siap nepangkeun abdi juri rerencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebat mah abdi mah resep bergaul jeung aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajanten pasualan nu penting makmur wareg beteung wareg buzur nepangkeun abdi jurig pami salira kabita palai ngajago di dunya kada siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga jurig sia sanes atuh ibu saterang abdi mah sanes kitu pada biasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisasi pemina model kieu mah emansisasi aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang sigalala pada ngelawan modern wae ngeri cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon teh teuing salahina di imah ngajaga tulang atau anakna diasuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup uang emas berlian renceng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu ieu lain awewe modern tapi sapi daging benci jagal nganut emansipasi keluar ina aturan montor
ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positifnya saja. Tadi lo goreng patut sama montong atuh, ada temen ngelawan kontrak di rumah. Paribasa hayang maju, makanya hayang jadi bapak segala rupa. Single parent ketek mengek, kumaha eta kebutuhan biologis itu kado caroge. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi segala hayang sigalala. Moal bisa atuh istri majikan istri, pamagedan pamagedan. Ada di mana-mana we. Cenah emansipasi bari utekna teu ngarti, bisnis teu beurang teu penting, bisnis naon luka teh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantok, anak diasuh cukup khusus terjeng babu. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepkeun bisa lagi cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya. Emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawak. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sakti daging benci tentu kang jagal, ngandut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sakti daging benci tentu kang jagal, ngandut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat nyai. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sakti daging benci tentu kang jagal, ngandut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sakti daging benci tentu kang jagal, ngandut emansipasi keluar tina aturan, montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat.